Kadang-dong sisi lamping ke pasar meli selang. Bong-bong rada peuting ngajawab salam meni camplang. Orang doakeun ngajawab salam sing asup surga amin. Ngajawab salam sing asup angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul adim. Wa qala nabiyullah karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin al-haya'u wa ta'aturu wa siwaku wan nikah. Al-hadis wa qala al-ulama an-nikah wa aqdun yatadamanu ibahatal wat'i bilafdin nikah. Amma ba'du, ba'da salam qabla kalam syukur nu jadi buka catur urang sanggakeun ka Allah Rabbun Ghafur anu mana mantena parantos mapari nikmat badan sakujur terutama nikmat panjang umur sareng parantos nyiptakeun urang sadayana sehingga tiasa kumpul ngaring dia lembur sok sanaos kalebat Cianjur anu rada nyingkur tapi salamina mudah-mudahan masing dibanjiran ku rahmat Allah anu Maha Ghafur amin. Manjatkeun puji ka Gusti nu Maha Suci nu mana mantena parantos nyiptakeun ka Kangjeng Nabi anu jadi wasilah ayana selangit sinareng bumi kurung sadaya pangeusi terutami ayana jalmi pameget sindareng istri sok sanaos nasibna teu sami leres teh Bu. Kadang-kadang nasib jalmi aya nu jadi pegawai negeri, aya nu jadi menteri, aya nu jadi kiai, aya nu jadi santri, aya nu jadi tukang ekonomi, aya nu jadi tukang ngangon sapi, aya oge nasib jalmi teh jadi tukang dagang sarimi, aya malah bedi tu nama aya nasib jalmi teh jadi juara kahiji dina dangdut akademi nu ngaranna sabu arapal urang dieu mah. Bahkan di Tanggeng mah loba keneh nasib jalmi teh tukang jararud. Sok sanaos nasib jalmi rupi-rupi malah aya nu jadi tukang juni tapi di mana-mana dipunut ku Nur Rahayu mulang kajati masih ngingan ridho Gusti nu Maha Suci amin ya Allah ya Rabbal. Salawat kali salam nu diserengan ku ngagungkeun salamina ya Allah. Mudah-mudahan masing dikocorkeun, dikucurkeun, digelontorkeun, digulunturkeun, digeledekeun, diguludukeun, ditetepkeun, ditumbatepkeun, dicurahkeun, dilimpahkeun, ditumpahkeun, dicaahkeun, dibedahkeun ka baginda alam naginda Nabi anu termulia, Nabi anu utami, baginda anu termulia, pendobrak kemurkaan, penghancur kekufuran, pengikis habis kemusyrikan, penegak kebaikan, minad dulumati ila nur yakni baginda Nabiullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanteu ka kantun ka keluargana ka para sahabat tabiin tabiatna lulu berana maka urang sadayana nu jadi umat mantana kalian titik terakhir mudah-mudahan urang sadayana masingkingkeun syafatul udmati mantana amin ya Allah ya Rabbal. Sateuacan pribados ngaguar kana ieu bahasa pribados atas nami jalmi biasa lin jalmi luar biasa anu tangtos teu luput tina dua nyata noda jeung dosa atuh bilih jeung bisi dina hiji waktos pribados lur ngalawur lar ngaliwat mimpi teu amit ngala teu bebeja lamun cek basa Inggris mah ngabadog ngaranna wancik ayeuna sejan nyanggakeun islah baroah nyanggakeun beheung teuk-teukeun tikorok-gorokeun rek dicacak diulang-ulang disiksik diuling-uling sakur nu kateuteup dina waktu nyang hareup nu kasawang dina waktu nukang tigigir sabelinding cingir ti hareup sabelinding peureub di tengah sabulu-bulu katut si jalu karesep ibu-ibu meninggali nu dipamrih jembar pangampura nu dipenta kumaha kinten-kintena bade ngapunten nuhun alhamdulillah kangge timpal waro ti pibados malkantos disurkeun estuning saegi ti kamari sadia ti anggalna kangge ngahapunten ka palawargi sadayana Hadratul Mukarramin pengatur waktu pembawa acara anu kepribados dipika hormat kalian muga ka Allah dimuliakeun wabil khusus para kiai para ajengan para sepuh masjid jami sepuh majelis taklim sepuh pondok pesantren wabil khusus kersana Bapak MUI anu kepribados dipika hormat kalian doa anu dikapayunkeun mudah-mudahan para kiai para ajengan ku Allah subhanahu wa ta'ala sing ditambih-tambih yusana amin. Ibu-ibu araya Bu lamun ngadoakeun kiai ngadoakeun ajengan ngadoakeun ulama kudu kompak insya nanaon sababna zaman kiwari jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
lamun calon pejabat, calon gubernur, calon bupati, calon presiden ngajabrek leres teu. Kamari urang beres pesta demokrasi calon bupati, wah baligona di mana meni, tapi teu saeutikeun di zaman kiwari khususna di tahun 2020 hiji ulama ngantunkeun ti mimiti ulama nu alit nepi ka ulama nu jumhur teu saeutikeun. Kadang-kadang jarang calon-calon para alim ulama, jarang calon-calon kiai, dieuna jarang jalma anu geus masantren, jarang santri diungal lemur leres teu. Kukituna kusadayana mudah-mudahan para alim ulama, para kiai, para ajengan sing ditambih-tambih yuswana amin. Tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih manfaat ilmuna, tambih-tambih rizki milikna, murang kalina dijantenkeun murang kali anu soleh tur solihah, murang kali anu tiasa taat ka Allah turut ka Rasul bakti kanu jadi ibu rama, dituna dijantenkeun murang kali anu waladun sabik tiasa neraskeun sepak terjang nu jadi sepuhna kama qala qawaid wa ma yalil mudopa yati khalafa anhu fil irobi idamah hudipa. Tatkala seorang ulama, tatkala seorang kiai di mana-mana ajengan ngantun ke ti alam dunia, maka murang kali nu jadi gegantosna amin ya Allah ya robbal. Aparatul pemerintahan ti atasan sampai bawah, ti bawah sampai atas, anu kupribados dipika hormat kalian muga ka Allah dimuliakeun, kalayan doa nu dikapayunkeun, mudah-mudahan aparatul pemerintahan ti atasan sampai bawah, ti bawah sampai atas dina inggoni ngaheyeuk dayeuh ngolah daerah ngatur kampung orah negara, mudah-mudahan masing dipaparin katentreman kaayeman sepi paling root cokot, dipaparin pengaruh anu ruhur wibawa anu hebat sehingga tiasa nuduhkeun ka masyarakatna kana jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, beh dituna ngeunaan kana negara anu baldatun thayyibatun warabun ghafur amin ya Allah ya robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, rekan-rekan seperjuangan, santrin-santriawati anu kepribados dipika hormat kan muga ka Allah dimuliakeun, wabil khusus kersana sahibul bait sakeluargi anu kepribados dipika hormat kalian muga ka Allah dimuliakeun, kalayan doa anu dikapayunkeun, mudah-mudahan rupi pengorbanan anu parantos dikorbankeun ku anjeunna sehingga terlaksanana ieu acara walimah dimimiti harta tanagi duit kaya mutanana masing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala, sababiah aya dina panampian Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganjarana masing kapendak tong boro di akhirat di alam dunia keneh masing kapendak amin ya Allah ya robbal alamin. Jigana kangge mukadimah mah sakitu ge dicekapkeun saharusna pribados teh tebih ya teh Bu. Tadi teh angkat teh titanggeng kenalan heula nya, sebab cek paribasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tidak akan ada pengorbanan. Kenalan heula sing kuring nami wasta jenengan Aang Sahlan Nurul Haq, alamat di Kampung Logo Kringit, Desa Sukajaya, Kecamatan Tanggeng, yuswa pribados kelahiran kaping 5 bulan 5 1885, kirang langkung yuswa 20 genep tahun, bojo neme hiji, alhamdulillah rumah tangi tos 3 tahun, mulang kali neme doakeun kusadayana sing namihan bojo amin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, doa nu dikapayunkeun khususna kangge penganten anu neme diakadan dinten tadi ku Allah Subhanahu wa taala, rumah tangi nasing dijantenkeun rumah tangi anu sakinah mawaddah warahmah tumaninah, dituna dijantenkeun rumah tanggi anu harmonis amin. Nah naon sababna? Sabab rumah tangga geus harmonis sok sanajan hirup bibilintik gawe jadi tukang ngalakeusik imah ukur ku bilik, tapi lamun rumah tangga didasaran ku harmonis, salaki jeung pamajikan moalek palicik-licik moarek pabelik-belik tungtungna bakal gulatak gulitik, sare gulatak gulitik, anak bakal balatak, cing kira-kirana untung teu Bu? Ngan lamun rumah tangga teu harmonis sok sanajan hirup tandang pandang gawe jadi tukang barang, imah gedong sigrong, mobil herang bari jeung ngadangong, tapi lamun rumah tangga teu didasaran ku harmonis, salaki jeung pamajikan bakal pagede-gede wangkong, bakal pagede-gede omong, bakal pagede-gede bohong, tungtungna sare bakal patongong-tongong. Cing kira-kirana ieu lamun panganten baru sarena patongong-tongong untung atau rugi Bu? Ruginya. Naon sababna? Moal kapangi rukun nikmat. Bejana pancek santri teh rukun nikmat teh aya 5, hiji paantel suku, 2 paantel siku, 3 paantel susu,
4 pantel huntu 5 pantel mutu nu bentelu lamun kacepet sok bitu na jero situ ngan kade kasih akang ieu lamun du bentelu geus bitu ulah waka ngaragrakeun hulu lamun katingali si nyai masih kene ngahanyu naon sababna sabab bisi bendu anguran mah ditunggu bari ngolomo susu cocok jika nekat pengantin anyar mah ai panganten bari kieu mah atuh geus puguh da eta mah kacida pahalana pan matak doakeun ku sadayana mudah-mudahan ieu panganten sing rumah tanggina harmonis amin ya Allah ya robbal jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah minimal 3 kauntungan keur jalma nu cicing dina tempat pengajian nah pengajian rotinan atawa pengaosan insidentil. Nah naon sababna sababu pak pengaosan kabagi kana 2 bagian hiji aya nu disebut pengajian teh pengajian rotinan nu kadua aya pengajian teh pengajian insidentil. Nah naon cenah pengaosan rotinan mah pengaosan anu waktuna matu waktuna tangtu tempatna matu nu ngajina nu dihurukna matu tangtu kitabna. Contoh lamun diayakeun unggal poe disebatna harian diayakeun unggal minggu disebatna minggonan diayakeun unggal bulan disebatna sahariahan diayakeun unggal tahun disebatna haulan eta pengaosan rotinan matuh waktuna nu ngahurukna ge matuh ajengan setempat teres teu aya nu kadua pengaosan teh pengaosan insidentil. Nah naon ari pengaosan insidentil mah pengaosan anu waktuna teu tangtu datangna kadang-kadang nu ngajina nu ngahurukna gunta-ganti. Contoh datang bulan mulu diayakeun muludan eusina pangajian datang bulan Rajab diayakeun Rajaban eusina pangajian aya nu nikahkeun diayakeun walimatul nikah eusina pangajian aya nu ngahitan diayakeun walimatul khitan eusina pangaos eta pengaosan insidentil. Ngan ngaran-ngaran pengajian rek pengajian rotinan sumawona pengaosan insidentil cicing dina tempat pengajian beda jeung dina tongtonan leres teu Pak. Kadang-kadang cicing dina tempat pengajian rotinan nu datangna saminggu sakali nu tempatna di madrasah. Nah eta cicing dina tempat mingguan mah dampal suku ngadadak sing siremen tuur ngadadak lalinu bojur ngadadak garetek cangkeng ngadadak nyeri beheung ngadadak leuleus panon ngadadak tunuh ngut-ngutane eta kieu dina mingguan mah leres teu Pak. Beda jeung dina tongtonan. Komo lamun tongtonan nu dipikaresep ku urang kaluang di Cilangkap mah kamari resep nongton Persib. Eta di Simkuring diayakeun mingguan saminggu sakali waktuna malam Senin aya aki-aki ari waktu mingguan malam Senin ba'da magrib eueuh aya pas salat Isya aya. Aki ari aki ka mana teu mingguan panaina teh malam Senin ari salat aya. Aduh punten cenah aki mah lain ijid ka kiai lain ngewa ka ajengan lain ijid ka ajengan ngan edas we teu mingguan teh pan bisi aya ngapal mah bieu teh final Arema jeung Persib cenah majanna teh. Ai cek Simkuring ki naon urusana mingguan jeung final Persib heueuh pan bisi hayang mah hayang apal mah aki teh kieu-kieu ge ieu teh bobotoh majar teh balagug cek aing teh belaan ninggalkeun mingguan daripada ninggalkeun Persib mah aya ku kitu tah aya hiji deui ieu mah aki-aki teh ki kunaon aki teu mingguan punten we aki mah lain ngewa ka kiai lain ijid ka ajengan pedah eta aki mah ting kunaon lamun asup ka madrasah teh sok cara rangkeul majarna teh. Atuh cek Simkuring ki lamun aki asup ka madrasah cara rangkeul atuh ka madrasahna mawa tukang urut bari dipencetan da moal dicarekan ku ajengan ge. Cenah aki mah henteu cara rangkeul mah ngan ting kunaon lamun asup ka madrasah hawana teh sok tunuh majarna teh. Atuh cek Simkuring lamun tunuh asup ka madrasah atuh ka madrasahna leungeunna nu hiji ngajingjing bako nu kadua ngajingjing kopi bari ngabako bari ngopi kae nyapek da moal dicaram ku ajengan ge. Tukang udud matong dieureunnan terus kayaknya udud. Cara Simkuring ge alhamdulillah ngarokok teh kirang langkung jigana 7 tahun mah leuwih jarum super nepi ka ayeuna ge teu ganti-ganti. Atuh cek batur teh cenah balik mah ulah super sampurna mi ripuh karunya ka panitia mahaleun cai teh. Coklat atuh cenah nu murah ka aing nu ripuh batuk metak super sedeng ge super mah. Keun tukang udud make nya tong dieureunnan Pak najan musim corona cara pamajikan Simkuring eureun cenah atuh bah ngan ngudud wae cenah keur meh duit ayeuna teh Simkuring sieun dieureunnan mah naon make sieun aya tetangga Simkuring aki-aki ngudud wae dicarekan ku pamajikanna eureun sia teh tong beli udud anguran mah beulikeun kana bata pake nyeun imah ngawaro Pak
rek udud tetulus belikeun kana bata, rek udud tetulus belikeun kana bata 2 tahun jadi imah. Nah eta imah memeh dicicingan regedege kahuruan dak kudu keur udud duitna tak terus kayaknya tukang udud mah. Eta aki-aki Pak ngajawab deui, aki mah teuing kunaon, lamun bari ngopi bari ngabako di madrasah teh sok tunuh keneh. Cek simkuring lamun aki ngopi ngabako tunuh keneh, kopina ulah diinum, coba ayeuna mah ganti praktekna purulukeun kana mata, cek aing teh kopina insyaallah moal tunuh. Saking kuhoream ngadangukeun kana pengawasan, eta aki-aki ngajawab keneh, aki mah teuing kunaon, lamun asup ka madrasah kopi dipurulukeun kana mata ge tunuh we hawana teh majarna teh. Cek simkuring lamun kopi dipurulukeun kana mata tunuh keneh ganti prosesna kumaha bukakeun termosna kopyok tangkurakna cek aing teh piraku molor-molor keneh. Naon sababna? Seueur godaanna kana tempat pangosan mah. Beda jeung kana tongtonan, komo lamun tongtonan nu dipikaresep urang nonton wayang beh ditu mah, dan nonton wayang mah kadang-kadang dampal suku kuat, tuur kuat, bujur kuat, cangking kuat, beheung heuras panon bolotot kieu nonton wayang man bika jam 3 gereres teu Pak. Sok kurang dieu kuat teh laban bika jam 3 mah. Bisi kuat teu Pak? Moal waradul bika jam 3 mun wayang jam 3 teh ramena reres teu. Da ka pangajian mah tunuh seueur gogodaana teh. Malah kasim kuring aya nu naros atuh cenah ang kumaha cenah lamun init mingguan ngado nunutan pan sok pantes aki-aki mah jiga nu heueuh ning. Sup ka madrasah make sorban, make samping, sorenkeun kana tak-tak, asup culak cileuk neangan tihang sugan teh rek naon pugu eme teu katingali nunutan meureungan. Gek ya dina tihang ngado nunutan naros kasim kuring alus atau goreng cenah ang lamun dina tempat pangajian nunutan cek sim kuring alus daripada teu hadir-hadir acan. Naon sababna lamun disebutkeun goreng bisi teu datang deui teu hayang sudi cenah aing ka madrasah ngado nunutan cek ajengan goreng mah mending tong init cenah metak cek sim kuring alus. Naon sababna nunutan dina tempat pangajian teu beda seperti batu paeh, nguhudangna teu beda seperti batu hirup. Batu paeh jeung batu hirup asal aya dina kibikan pangajian insyaallah aya nilai yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ngan pedah rugi Pak kerjal mah anu sok nunutan dina tempat pangajian rugi. Naon rugina kaituna sok salah dedengan, lamun salah dedengan salah ngamalkeun. Cara disimkuring aya aki-aki asup ka madrasah dengan tihang ge ke dina tihang ari geus kitu teh culak cileuk meureun ngut-ngutan. Ai kabeneran simkuring ngabahas pasunatan memeh sare. Saur simkuring palawargi sadayana ari pasunatan memeh sare teh aya 4 perkara. Hiji lamun urang memeh sare teh urang sunat kudu maca bismillah. Naon sababna? Sabab perkara nu dibilang-bilang alus saur Kangjeng Rasul sunat maca bismillah, lamun teu bismillahan heula eta teh kurang utama. Nu kadua sunat memeh sare teh sunat maca istighfar. Naon sababna? Maca istighfar teh eta teh minta hampura ka Gusti Allah bisi urang keur waktu sare geletuk urang maot keur waktu sare lamun memeh sare maca istighfar insyaallah urang bakal aya dina pangampura Allah. Nu katilu sunat memeh sare teh maca sholawat heula. Naon sababna? Sholawat nandakeun mahabbah mika cinta ka Kangjeng Rasul supaya urang diangkat umat ku Kangjeng Rasul bilih geletuk urang maot dina waktu sare lamun urang memeh sare maca sholawat heula insyaallah urang diangkeun umat ku Kangjeng Rasul. Nu kaopat sunat memeh sare teh sunat nyusur heula. Naon cenah Pak? Nyusur heula pan sunat eta teh nya. Diterangkan dina kitab takrib ke wasiwaku mustahabun fi kulli halin ila bada jawalin li soimin sunat dina setiap waktu urang kudu nyusur heula komo lamun rek waktu salat. Rek salat teh kudu na rapih lamun bapak-bapak teh make sorbanna belah kenca lamun rek salat mah. Lian daripada salat sunatna di belah katuhu. Make baju panjang lain ieu mah salat teh make kaos urut pemilihan atuh aya tulisan nomor 4 cenah di tukang teh makruh eta teh sabab bisi kabaca kudu di tukang hebat hukumna. Sunat lamun make salat teh make samping anu bersih, baju koko, tamahan ku sorban, kopiah sing bener, ulah rek salat dikieukeun salah eta teh. Lamun rek salat mah Pak kade make peci kudu dikieukeun. Naon sababna? Sabab bisi waktu sujud katutupan tarang teu sah hukumna metak bukakeun. Ngan lamun erek ruang riung seperti kieu rek dakwah kieukeun emeh katingali rada kasep. Ngan lamun bapak-bapak bingung loba hutang palangkeun kieu kopiahna metak nu malang teh loba hutang meureunna. Sunat memeh salat nyusur heula termasuk memeh sare teh sunat urang kudu nyusur heula. Maklum ka kupingna ku aki-aki nu keur nunutan dedengeanna teh nu kaopatna memeh sare teh sunat kudu nyusu heula.
hari geus kitu balik ka imahna hari weus-weus kanu jadi pamajikanna mak aya naon aki sia teh ngan gogorowokan cenah dasar ilmu teh saeutik ewang ari kitu eta aki ti mimiti nyuhun hulu nepi ka ayeuna geuning kakarek apal pasunatan meme sare teh aya 4 naon aki hiji-hijina cek si mak teh hiji sunat meme sare teh kudu maca bismillah nu kadua sunat kudu maca istighfar tilu sunat kudu maca sholawat palebah nu kaopat sunat kudu nyusu heula sedangkan aki teh tara ka mak teh nyusu cenah pan ieu teh sunat ai ceuk si mak piraku deui cenah ieu ajengan sesat make kudu aya nyusu lah wah ulah gagabah cek ajengan mah cek kitab mah cek Kangjeng Rasul piraku ngabohong teuing atuh ari kitu mah cek si mak teh pokona mah hayang pasunatan ayeuna merek diamalkeun memeh maot mengkeun kena aya umur sok atuh gepe eta sini ini aki-aki nyusu Pak mararantesnya nyusuan aki-aki bangsat ge kuatuan yeun asup pas ditingali ngarengkol edan anakna geus sade kieu cenah komo di bapana puguh aki-aki ari geus kitu kumaha sapeuting balik ti masjid teh ba'da isya teh mak aya naon ki biasa pasunatan siap gep deui 2 peuting ngagemol da sunat majarna teh 3 peuting mak aya naon ki biasa pasunatan tong loba tanya heuh siap ngagemol deui nepi kakeun saminggu ngagemol eta aki-aki da majarna teh sunat ai ceuk si mak panasaran aing asa ku aneh ieu ajengan boas sesat cenah piraku eta meme sare make kudu aya sunat nyusu heula asa kakarek ngadenge panasaran ku aing erek ditanyakeun nanyakeun ka ajengan Assalamualaikum Waalaikumsalam mak aya naon nyeta mak teh hoyong naroskeun ajengan kamari nu ngahuruk saku abdi naon kitu nu diajarkeun pasunatan meme sare sabaraha aya 4 hiji sunat maca bismillah akur cek si mak teh nu kadua sunat maca istighfar teu salah nu katilu sunat kudu maca sholawat bener pisan aya nu kaopat jeung ajengan naon nu kaopat ngacek ajengan teh sunat nyusur heula sakali di ajengan naon nyusur heula nyusur heula dasar aing gablek salaki keur mah aki-aki teh kolot deui rada bonge eta mingguan meureunnan bari nunutan majarna teh nu kaopatna teh sunat nyusu heula cenah atuh eta ka mak ngagemol we geus saminggu tingali cenah susu make kuat rawing kieu cenah atuh kuat ngagibrig ajengan teh rek teu rawing kumaha meureunnan susu nini nu lepet dikenyot ku aki-aki eueuh huntuan teu beda jeung lodok soang meureunnan ai ceuk si emak keun ku aing ke merek di parancahan emeh kapukeun bongan saha sia molor wae waktu ngajina cenah wih eta si emak di parancahan teh kunaon dibeureungan Pak ku gincu cara urang geuning bunya lamun erek mesat murang kali pan sok digincuan ningan emeh sieuneun budak teh gincuan meureunnan mak cek si aki balik ti masjid aya naon ki pasunatan heuh siap atuh maklum kolot digincuan teu sieuneun Pak atuh temeng pan kumacek si mah jadwal teh cenah temeng pan deh kah hayang nyaho ku aing kagok Bronto isukan mah erek dipatrawalikan cara budak cenah sugane paitun dibalur ku patrawali aing geus dibalur ku patrawali teh ngaguak di mak ya naon ke biasa pasunatan heuh siap gepe nyusu deui atuh kolot dibere patrawali tong gorok patrawali kolot mah siki mahoni nu pait dileg-legan teu weleh atuh tungtungna temeng pandai eta si emak ngan godeg ge aduh cenah ye gableg salaki teh geuning ku kuat-kuat teuing cenah hayang nyaho kagok edan ku aing isukan mah cenah rek dibalur susuna ku cai cengek cenah ngarekuh bu sore-sore cengek di ala caina dibalurkeun kana susuna ngan make minyak leutik heula supaya teu panaseun balur ngadangka ka dina eta teh meureunannya dina risbang teh si aki balik teh masjid mak aya naon ki biasa pasunatan heuh siap cek si mak teh dina hatena teh modar si ayeuna mah ku aing geus dicengekan ari gep teh ari sugan teh Pak rek kapokeun beuki tarik kenyotna ge ieu mah atuh si mak teh tanda tanya aki ari aki teu lada teu panas pan ku mak teh ieu teh geus dicengekan piraku teu lada kumaha ngajawabna teh wah puguh mak beuki ngeunah cenah ayeuna mah ladana aya amisna aya dirasa-rasa asa ginum bandrek majarna teh balagu kitu-kitu teh kadang-kadang cicing dina tempat pengajian mah hawana teh wegah hawana teh hoream naon sababna sabab sur Allah minimal 3 kauntungan keur jalma nu cicing dina tempat pengajian alhamdulillah mana nu tilu teh nu kahiji di mana-mana jalma cicing dina tempat pengajian bakal dihampura dosana ku Allah sakuma Rasul ngeningakeun pidauh Kangjeng Rasul manin taqala liya ta'allama ilman gufirolahu qabla ayyah tua sajalma nu ngalengkahkeun 2 sampeanana
tujuan rek tolab ilmu mangka eta si jalma bakal dihampura dosana ku Allah samemeh ngalengkakeun dua sampeanana. Alhamdulillah. Ibu-ibu rumaos seueur dosa Bu, bapak-bapak rumaos Pak, ibu-ibu mah paling deket dosa kanu jadi salaki leres teu Bu. Komo lamun keur usum hese duit cara kieu usum corona sagala mahal sagala naik kadang-kadang bibir pamajikan ge ngilu naik leres teu Kang. Tung keripit hai urat bawang bibir nyungcung tebega duit kasalaki wung wung wang wang mun salaki duitna cara kasalaki wung wung wang wang di dapur menit tong tereng terang anak jadi kabalerang mun salaki loba duit kasalaki cuat ciwit beri gutaki takbirit ngabibita sayang berit. Wow, beli ati beli daging beli tulang jeung rorongkong kasalaki judang jeding hayang gelang jeung kongkorong aya nu kitu. Beli ati beli daging beli kadure jeung nangka kasalaki judang jeding hayang baju anu gaya aya nu kitu. Beli ati beli daging beli rokok jeung cangkangna kasalaki judang jeding hayang eusina calana bere nu kitu mah Kang. Padahal keur ibu-ibu wabil khusus keur panganten khususna amanat keur ibu-ibu kade tong boro-boro urang cerewet kanu jadi salaki tong boro-boro urang wani suntak sentak kanu jadi salaki kudu toat-toatna kanu jadi salaki bahkan urang narikeun sora ngaleuwihan ti sora lalaki ngaleuwihan ti sora salaki urang ngalaknat sakabeh perkara anu disorot ku panon poe naudzubillahi min dzalik. Mata lamun nyarios jeung salaki teh Pak Bu tah khususna ka ibu-ibu kade sora teh ulah ngaleuwihan ti sora caroge cing ari pamajikan urang kitu teu Kang. Da kaluang pamajikan simkuring mah eta simkuring ngecap ka karek ge sabaraha kata nyai punten ari kolor babah di mana heuh cenah pake teh kolor teh ulah lepas ulah leungit teh koe edan ceuk aing teh. Eta pamajikan urang mah kitunya Pak. Ulah kitu Bu, naon sababna ngalaknat sakabeh perkara nu disorot ku panon poe. Nyarios teh kudu sandapeun sora ti pameget. Kuduna lamun malam Jumaah teh salaki urang ngodoan teh, nyai entos obot acan si Ujang. Teu acan akang sakedap deui masih kene nongton tah kuduna kitu. Tanya di kadua kalina kudu jadi salakina ari ayeuna nyai tos obot acan. Teu acan akang sakedap deui. Tanya di katilu kalina nyai tos obot acan akang teu kiat itu pas sunatan teu acan akang sakedap deui antosan name pepelean tah kudu nama kitu kumaha ari pamajikan urang kitu teh Kang. Da kaluang pamajikan urang mah nyai ari si Ujang tos obot acan pan ieu teh malam Jumaah pas sunatan ngajawabna teh deuh kusia bolotot keneh matana ge cenah naudzubillahi min dzalik. Tapi kamurahan Allah Subhanahu wa taala asal urang cicing dina tempat pengajian asal urang ngarengkahkeun dua sampean tujuan rek init kana tempat pangaosan dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Metak aya riwayat Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikat sareng Allah wahai malaikat canakan cokotan dosa jalma urang Cidalung ge teh. Urang Cidalung nu rek tolab ilmu eta ku malaikat dosa urang nu hadir di dieu teh Bu Pak dicanakan. Tos dicanakan kieu Gusti ieu dosa kedah dikumahakeun pek ku anjeun wadahan kana karung atawa kana kardus. Lamun geus diwadahan kieu dicanakan kieu Gusti ieu dosa jalma urang Cidalung nu rek tolab ilmu kedah dikamanakeun pek ku anjeun bikeun bawa ka gunung dicanak dosa urang ka gunung ku malaikat. Saur malaikat gunung anjeun kedah nampi dosa jalma urang Cidalung nu rek tolab ilmu kumaha saur malaikat saur gunung Gusti abdi alim nampi dosa jalmi nu rek tolab ilmu naon sababna teu mais teu meuyeum manusa nu migawe dosana naha dosana make kudu dikakaulakeun dicanak deui ku malaikat dosa urang. Saur malaikat Gusti ieu dosa kedah dikamanakeun geuning gunung alimeun nampi pek malaikat bawa ku anjeun eta dosa ka laut dibawa dosa urang ku malaikat ka laut lamun katingali mah. Saur malaikat laut anjeun kedah nampi dosa jalmi nu rek tolab ilmu pek ku anjeun tarima kumaha saur laut Gusti abdi ge sami alim nampi dosa jalmi nu rek tolab ilmu naon sababna manusa nu migawe dosana naha dosana make kudu dikakaulakeun. Tos kitu ku malaikat dosa urang dicanak di ka Gusti unjukan Gusti geuning laut alimeun nampi dosa jalmi nu rek tolab ilmu gunung alimeun nampi dosa jalmi nu rek tolab ilmu ieu dosa kedah dikamanakeun manya hade dibabawa ku kaula kumaha saur Allah Subhanahu wa taala
malaikat anjeun tong bimbang lamun hek gunung mungeun nampi dosa jalmi nu rek tolab ilmu gunung ali menampi dosa jalmi nu rek tolab ilmu laut ali menampi dosa jalmi nu rek tolab ilmu pek sia init kana tempat pangajian tingali kumaneh sa jalma nu balik pangeulana bari pangajian can beres bahan keun cenah kaina cing kira-kira anak urang mending uih paneuri nyanak dosa batur mending ini ti heula uih ti heula nyanak dosa batur atawa urang uih paneuri dosa dicana ku batur mending uih paneuri dosa dicana ku dari pengawasan sepertos kieu mah kaluang di Cilangkap mah komo usum corona kieu mah taralila Pak jam 11 tos las tuh beres ka nyatu-nyatu sim kuring tujuan ti ditu ka dieu tah aya sanes sajabiti silaturahmi ka hijina mah sim kuring teh hoyong amal hoyong silaturahmi sareng urang dieu sabab di mana jalma nyaeurkeun silaturahmi pasti eta jalma bakal loba doa bakal loba nganu ngadoakeun khususna ku urang dia doakeun sim kuring sing dipaparin pos yuswa istiqomah rumah tangi mangpaatkeun ilmu amin ya Allah ya robbal di mana-mana loba nu ngadoakeun pasti bakal loba dulur meureun ari geus ngadoakeun mah wawuh ka sim kuring teh pasti diangkeun kana duit teh urang dieu mah dek tanu kahiji kauntungan keur jalma nu cicing dina tempat pangajian teh bakal dihampura dosana nu kadua kauntungan keur jalma nu cicing dina tempat pangaosan teh bakal dibere ganjaran nu kacida poharana nah sagede kumaha cenah eta ganjaran Rasul nguningakeun pidauh Kangjeng Rasul manjalasa fi majlisil ilmi saatan khairun min alfi raqatin saha jalma anu cicing dina tempat pangajian cicing dina tempat ilmu minimal sasaah dalam arti sasaah sa jam gamarana leuwih sae tinimang salat sunat 1000 rakaat alhamdulillah ibu-ibu kantos urang dia salat sunat 1000 rakaat sejengklokan kantos bapak-bapak kantos Pak urang mah tong boro-boro 1000 rakaat cacak ning salat sunat 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat jadi jumlah 23 rakaat nu disebut salat sunat tarawih nu datangna satahun sakali urang mah kadang-kadang geus tara sawaleh reseu komo di Cilangkap mah di ditu ditanggung di tanggal hiji eta teh ka tanggal 10 aing geus tanggal 10 ka itu mah wah kadang-kadang sajajar eta teh henteu kitu di ditu mah lamun bulan puasa teh bupa nu riweuh pemuda umariweuna pemuda rek aya tarawih tanggal hiji lumpat ka masjid kabeneran di DKM teh imamna kasepuhan babacaana nu anca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin edan cenah ieu imam ku belegug iraha beresna cenah kieu-kieu ting tarawih teh lumpat di ka masjid hiji deui kabeneran di hiji deui ketua MUI meureun imamna teh babacaana anca deui Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wah sarwana cenah ieu mah euy edana jeung nu tadi nah ari lumpat ka masjid langar nu ukuran 2x2 atawa 3x2 imamna budak ngora nu meujeuhna santer babacaana anu gancang teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ieu nu hade mah cenah belegug lain hade nu kitu nu salah mah nu puguh mah wal adu bi tajwidi hatmun lajimun malam yujawidil qur'ana asimun maca Quran teu jeung tajwidna hukumna dosa macana eta nu salah mah emut sim kuring nuju pasaran kapungkur di Cikole kebenaran bulan puasa cek masyarakat teh ang ka dieu cenah jang santri keune ayeuna mah bulan puasa mah cenah ujang tong sahur tong buka di kobong ku masyarakat rek ditanggung jawab ngan syarat pangimamankeun tarawih siap cek sim kuring asal aya kejoan oke wae aing geus kitu lebet ka masjid kebenaran di masjid teh jamaahna teh 3 jajar nu kahiji pemuda nu kadua ieu mah rada kolot 50 tahun ka handap nu katilu jajaran katilu aki-aki nu 70 tahun ka itu bari geus bongkok ditanya ku sim kuring punten ieu da ku sabab jamaahna aya 3 tingkatan tingkat hiji 2 3 ayeuna kanu pangkayuna ka pemuda punten akang ieu sim kuring imaman bade nu genceng anu sedeng atawa anu anca lah ajengan cenah jang santri 20 menit bereskeun jeung salat isya siap cek sim kuring da budak ngora deka ayo cete anu rada sepuh ieu kumaha abdi mah cenah kumaha pemuda we anu dipayun gaekeun bae da ka udag cete ari ieu aki-aki anu geus bongkok erek kumaha aki ge keur kieu mah cenah kajenu gancang majarna teh nah eta ku sim kuring di bawah 20 menit da balik teh ngempor aki-aki belegug cek aing teh
Kadang-kadang orang mah salat sunat 20 rakaat ge geus teu mampu. Tapi kamurahan Allah Subhanahu wa taala asal cicing dina tempat pengajian, cicing dina tempat ilmu minimal sak jam ganyalana leuwih sae tinimang salat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Nganduni maksud ilmu di dinya teh bupa kade ilmu na ilmu khusus ae ulumuddin tegesna ilmu agama. Nah naon sababna ilmu teh bupa kabagi kana dua bagian. Hiji aya nu disebut ilmu teh ilmu agama, nu kadua aya nu disebut ilmu teh ilmu dari gama. Nah naon ari ilmu agama mah ilmu khusus, contoh seperti ilmu salat. Naon sababna ilmu salat disebut ilmu khusus? Sabab salat khusus nu ngalakna umat Islam, nu ngamalkeunna khusus umat Islam. Aya teu di dieu bejana Yahudi Nasrani asup ka madrasah rek diajar salat, aya teu? Moal aya. Naon sababna? Salat khusus nu ngajina nu diajarna umat Islam, nu ngamalkeun salat khusus umat Islam. Aya teu di dieu bejana Yahudi Nasrani asup ka masjid rek salat, aya teu? Moal aya ngan sok loba ge ditanggeng mah ongkoh ngaku Islam, KTP Islam, cicing dina tempat Islam ari salat belang bat. Aya keneh di dieu nu kedul kana salat, aya keneh insyaallah mal ayanya. Naon sababna ramun rek ditalaah bu paku urang salat sapoe sapeuting 5 waktu 17 rakaat eta teh syukuran ka Allah. Syukuran tina naon? Soca tiasa ningali disyukurkeun ku salat, sampean tiasa ngalengkah disyukurkeun ku salat, anggahota tiasa gerak disyukurkeun ku salat, panangan tiasa nyepeng disyukurkeun ku salat, cepil tiasa ngadangu disyukurkeun ku salat. Pantes saur Allah, wa idza adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Lamun hek anjeun syukuran kana nikmat nu dibere ku kaula bakal dibere-bere ditambah-tambah kanikmatan, sabalikna anjeun kupurang dalam arti boga anggahota teu dipake ngalaksanakeun ibadah, teu dipake ngalaksanakeun salat, rasakeun adab nu kacida poharana. Salat teh syukuran ka Allah, syukuran tina cepil tiasa ngadangu cing, kira-kirana urang gaduh cepil tiasa ngadangu raoseun teu? Nah kumaha kitu jelema mah bu patong boro-boro jelema torek, jelema anu kurang nguping anu ku kupingana kurang jelas geus ripuh. Nah eta cenah angsok aya jelema torek meureun eueuh mangpaatna, aya anu torek ge mangpaatna ngan jarang Pak eta teh. Bisi aya urang dieu nu torek naon mangpaatna bisi cara kieu ibu-ibu bapak-bapak hajat sieun aliran nu nageng setinu jauh sieun aya nu mauk tungguan kudu torek da moal kadengeun ganeng. Ngan jalmi mah tong boro-boro torek bu Pak, cacak ning jalmi mah kurang nguping geus riweuh. Nah kumaha make riweuhna? Nu kurang nguping mah sok salah ngajawab lamun ditanya. Tadi simkuring aya nini-nini beneran nini teh kurang nguping. Ari geus kitu ditanya ku incuna, "Mak, ari mak geus salat lohor atawa napi encan?" Nyeta bieu teh ala kadar jeung samel we, mama jeung japu. Eta ditanya salat lohor ngajawab jeung samel, samarugna geus dahar encan meureunan. Torojo salat asar, "Mak, ari ayeuna mak geus salat asar teu acan." "Oh, goh aki sia mamang meulikeun japu he atuh, mak teh cenangan gugut trut eueuh kahayang meuli daging atuh boga aki teh cenah." Eta ditanya salat asar kana daging, ku teu nyamung nu torek nu kurang nguping. Lami teu lami eta sinini nu kurang nguping ngagaduhan panyawatna teh mencret wae, ngeyer ngising wae. Teu kaop sajam sakali kajaman, teu kaop sajam sakali kajaman, sapoe teh aya 10 kalina ngeyer eta mah. Teu lila torojol aya incuna saur eta sinini, "Incu, lain ari obat nyeri beuteung mencret wae cing anu mujarab obat naon?" Dijawab ku incuna teh, "Mak, tiba heula nepi ka ayeuna eueuh deui obat nu mujarab nyeri beuteung mah lintang ti kajabi ku oralit." Naon cenah Pak? Oralit. Maklum ka kuping ku nini anu ku kupingana kurang jelas. Maklum ka kupingna ku nini dedengeana teh oh ku karbitnya. Baru ku karbit, pugu ku oralit, ya maka dengan teh ku karbit. Ari geus kitu init ka warung sini nini teh. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Aya naon mak?" "Lain mah teh ieu teh rek meuli obat." "Obat naon mak?" "Obat nyeri beuteung." "Naon obat nyeri beuteung teh?" "Karbit." "Lain karbit, meureun cek tukang warung teh oralit mak." "Wah, puguh karbit cenah cek incu ge." Maklum kolot ditemal ku budak, atuh mung eleh kolot mah reures teu Pak? Sok buktikeun urang ge geuningan lamun gaduh murang kalih kabeneran waktu maghrib di masjid ka kuping pupujian, ka kuping suara adzan,
di masjid tika tebihan si horeng tengah wartosan hayu urang salat sasarengan ulah sok salat di imah piri bumi atawa semah salagi teu aya udur mah hayu urang salat berjamaah kumaha ceuk urang ka budak ujang dengekeun tu babaturan sia geus pupujian di magrib di masjid ngajak salat berjamaah magrib gerak ka masjid sia teh dijawab ku budakna ari bapa geuning eta udu dengan udu lain gerak ka masjid aing mah kolot kehet teu di papatahan ku budak pan kitu urang ge nya eta sini nini mung meureun disalahkeun ku tukang warung nu budak keneh wah pokona mah karbit lain oralit heukeun bae atuh mah daripada pasea jeung kolot ngewa caritana bisi dari bisi hapahwi cek tadi teh mah keune rek di ladangan sabaraha kilo mah wah ieu mah loba teh ngerek setengah kilo hitung-hitung nyobaan meser setengah kilo eta si karbit nu satengah kilo palawargi sadayana ku nini anu kurang nguping teh ditinyu 1 hari 3 kali sesudah makan inum isuk-isuk sore dieut deui peuting dieut deui memes sare nepi kakeun 3 poe 3 peuting minuman karbit peren setengah kilo kumaha cager atuh teu cager da puguh lain obat teu lila torojole aya incuna lain cenah incu mama ieu teh nyeri beuteung ngakan obat anu cek sia teh lain kalah cager kalah beuki ngeuyer ieu teh boa cenah liang kai teh geus dol coba pang ningalikeun liang tai maka beneran zaman harita macan aya listrik aya ge lampu oncor dideukeutkeun kana karbit beledu ge harita keneh kumaha cager nyeri beuteungna cager ngan modar jeung nini nah akibat naon akibat kurang metak urang tiasa ngadangu syukurkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalaksanakeun salat nu 5 waktu insya Allah bahkan Rasul ngeningakeun pidahu Kangjeng Rasul mantaroka faridotan wahidatan kutiba ismu fi babi jahannam pulanun bin pulan la budalahu min duliha saur Kangjeng Rasul mantaroka faridotan wahidatan sajalma anu ninggalkeun kaparduan sahiji dalam arti ninggalkeun kaparduan sahiji tong boro-boro jalma ninggalkeun salat sapoe sapeting 5 waktu bari dihaja tuluy teu dikodoan cacak ning jalma ninggalkeun salat sapoe sapeting sawaktu bari dihaja tuluy teu dikodoan kutiba ismu fi babi jahannam pulanun bin pulan maka bakal dituliskeun ngaranna dina lawang patok neraka jahanam anu bin anu naon make dituliskeun la budalahu min duhuliha yakin pasti eta si jalma bakal diasupkeun ka neraka jahanamna Allah Subhanahu wa taala naudzubillah tong boro-boro asup neraka jahanam bu pak neraka anu pang banget-bangetna cacak ning urang asup kana neraka disadiakeun siksaan pang enteng-entengna kelas ringan dina neraka urang asup kana neraka tuluy di neraka teh disadiakeun senal tina besi anu dicanak tina seuneu neraka keur ahli jalma nu asup kana neraka kelas entengna eta senal dibikeun dipake diantelkeun kana dapal sukuna kakarek antel dapal suku kana eta senal harita keneh ngagolotrok polona ku sabab panas-panasna eta senal naudzubillahi min eta teh kelas ringan pak komo lamun asup kana neraka jahanam sedangkeun neraka jahanam dicawiskeun keur jalma anu belang betong kana salat jalma anu wani ninggalkeun kana salat naudzubillahi min tong boro-boro di akhirat bu pak jalma ninggalkeun salat mah di alam dunia ku Allah geus didohirkeun lamun rek ningali kana riwayat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktos ngariung sareng para sahabat torojol aya hiji pemuda nu mana eta pemuda teh keur kaayaan sedih dongkap ka Kangjeng Rasul assalamu alayka ya Rasulullah wa alaikasalam aya naon saur Kangjeng Rasul pemuda anjeun jiga keur sedih anjeun jiga keur galau anjeun jiga keur bingung kunaon ieu teh nu mawi Kangjeng Rasul kaula teh dina dangget ayeuna teh keur dipaparinan musibah ku Allah teh rama kaula gantenkeun ti alam dunia teu acan aya nu ngurusan teu acan aya nu ngadusan teu acan aya nu ngibakan teu acan aya nu nguburkeun hoyong ku anjeun dipangurusankeun kumaha saur Kangjeng Rasul siap pemuda ku kaula rek diurusan ngan sateu acan kaula dongkap kaula ngutus Sayyidina Abu Bakar sareng Umar anu angkat ti payun kitu tah zaman baheula ge hayang ngurusan nu maot ku Kangjeng Rasul teu beda jeung ayeuna ge lamun hayang diurusan nu maot teh lumpat teh ka
kaajengan metak pang belegug-belegugna di hiji kampung hiji wilayah lamun aya jelema nu ijin kaajengan leres teu naon sababna hirup urang mah teu jauh ti ajengan Bu Pak urang keur lahiran rek ngalahirkeun ibu-ibu hese nongtot tapi can bijil budak lumpat menta cai ka saha kaajengan hayang didoakeun supaya lancar leres teu budak geus lahir tuluy budak hayang dimarhabakeun cing kira-kirana nu mingpin marhaba urang bebeja kaajengan atawa ka RT kaajengan budak geus rada gede budak dititah ngaji dididik eta budak diasupkeun ka pangajian dihurukna ku urang atau ku ajengan budak geus rada gede tuluy budak dihitan hayang dipangmacakeun marhaba ku buku RT atau ku ajengan budak geus gede tuluy budak ditikahkeun cing lamun ditikahkeun kieu hayang disaksiana dihadirana hayang ku lurah hayang ku ajengan tuluy maut geletuk maut nu ngadusan hayang ku saha diadusan ku ajengan nu ngamanian ku saha nu mungkus ku saha nu ngagotong ku saha atuh piraku ku ajengan mah ripuh jeung ngagotong-ngagotongna meureun teu hayang dek ajengan gitu ulah ngagotong mah ulah ku ajengan atuh ku masyarakat lumpat ka ajengan metak pangabutuh urang teu jauh ti kiai teu jauh ti ajengan metak pang belegug-belegugna lamun aya di masyarakat nu ngewa nu ijin ka ajengan leres teu ngan riweuh Kang jadi ajengan teh komo cara simkuring ora keneh jadi ajengan ripuh eta teh ripuhna kumaha erek usaha cek masyarakat teh nah eta ajengan ngan usaha we cenah komo di masyarakatna du dunya pasti cenah simkuring cicing wae majarna teh eueuh kahayang eta ajengan hayang diberee ku batur belegug cek aing teh serba riweuh eupan kitu jadi ajengan komo kaluaran ti pesantren cara simkuring santri mah usaha pan teu bisa dahar beuki sare getol da tuh mitoha ge kuat nyiniran keur anyar kawin simkuring nikah ka urang Cikolotok tahun 2017 kakarek ge sabulan di mitoha teh keur waktu sare eta mitoha ngobrol di kamar ieu cenah boga hayam ngan cicing di kanang lain kitu kokoreh cenah ka itu kaluar majarna teh da simkuring ngarti wah kinayah cek aing teh ka aing ieu da simkuring mah santri cek simkuring punten Pak ieu mah hayamna ge hayam negeri mah tara dilepaskeun di paraban we di kanang jempling di kitu keuna mitoha teh sok urang pangabutuh pati lumpat ka kiai ka ajengan kumaha balikna ti urang kanyaah ti urang ka kiai ka ajengan di ditu Kang paling hade lamun tahli rokok eta teh jarum coklat kadang-kadangnya sabungkus leuheung lamun unggal poe paling nu sabungkusna mah nu awal jeung nu akhir tujuhna anu kadua mah eta teh 3 batangan biasana mah ari geus kitu kumaha 40na ribut anakna ngabagikeun waris ajengan kumaha datang ka ajengan mawa keresek kos nu assalamualaikum waalaikumsalam oh aya naon jang nyeta ngahaturkeun nuhun ieu teh ka ajengan ari kitu kamari tos ngurusan karama abdi ieu teh aya kadeudeuh naon kaangean samping atlas bari jeung geus laas sorban kasmeri bari jeung geus lecet ieu teh kopiah cap haji iming bari geus beureum naon kitu baju koko kampret bari geus lecet ieu teh hoyong diange cenah ku ajengan sugane ganyarana ngocor ka bapak abdi belegug eta urut nu modar dibikeun ka ajengan beneran ajenganna leutik nu maotna jangkung badak atuh dipake teh ku ajengan teh logor aya di ieu mah ajenganna badak aya nu maotna leutik dipake teh ngatung ai simkuring mah da menang meuli matak pas we baju teh eta urang mah ala kadar kitu leres teu kaluang di ditu kuduna kumaha lamun urang nyaah ka ajengan da ajengan ge nyaah ka urang eta ajengan mah Pak ku ikhlasna ngurus masyarakat sok bayangkeun ku urang melem jumaah keur ngeunah-ngeunah ajengan pasunatan meureun pedah ajenganna ngora keneh meujeuhna beuki da nyahun ibadah keur pasunatan torojol aya nu maot gogorowan inung bapana atawa anakna assalamualaikum eta ajengan hari weus lumpat di kamar rumpak rampak nyokot sorban kalah kutang dina takta hari geus kitu lumpat kaburuan aya naon jang nyeta abdi teh bapak ngantunkeun ieu teh hoyong diurusan ku akang cing kira-kira na eta ku ajengan ditinggalkeun atawa diisukankeun atawa diteang pasti harita keneh najan keur ngeunah-ngeunah jeung pamajikan ge leres teu ajengan mah kitu ikhlasna ngurus ka urang teh kuduna kumaha lamun urang nyaah maka kiai ka ajengan 40 na teh ini urang ka pasar meli samping BHS anu 400.000 teu BHS gikeun bae atuh samping atlas kayaknya teu atlas wadimor baris ua kayaknya mah kabeh ge teu wadimor atuh tamahan ku urang kayaknya make baju koko tamahan ku sorban tamahan ku kopiah cap haji iming atau cap haji amang naon nu penting nu hideung
bawa ka ajengan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon jang nyeta ieu teh ngahaturkeun nuhun punten ieu teh samping atlas tapi ieu teh weuteuh baju koko weuteuh sami sorban weuteuh deui kopiah weuteuh hoyong diange ku Kang ajengan supaya naon ganyarana supaya dugi ka bapak kaula nu ngantun kencing kira-kirana lamun sagala weuteuh dipake mah ku ajengan dipake ari kitu mah urut nu paeh teh hayang sudi aing ngamakena ge lah urang mah ala kadar kitu tah harita ge para sahabat waktu zaman Kangjeng Rasul pemuda teh minta tulung ka Kangjeng Rasul hayang dipangurusankeun nu jadi sepuhna dongkap ti payun Sayyidina Abu Bakar sareng Umar tos kitu kumaha teu lami dongkap Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul ya ashabi hai sahabat kami Sayyidina Abu Bakar sareng Umar naha entos diurusan teu acan ieu mayit teh nu mawi Kangjeng Rasul kaula teu wantun ngurusan kunaon make teu wantun ngurusan coba hoyong pang ningalikeun ku sarira saur sahabat tos kitu ku Kangjeng Rasul eta si mayit anu ditutupan ku rurub ditutupan ku samping lamun zaman kiwari mah begitu dibuka ku Kangjeng Rasul rurubna eta mayit rupana rupa begu nu kacidah hideungna kacidah hideung jeung geneukna tapi jasadna jasad jalmi naudzubillahi min dzalik Kangjeng Rasul kuat reuwas ngarenya saur Kangjeng Rasul tumaros ka eta pemuda wahai pemuda ari bapa maneh hirup kumelentang di alam dunia osok sedekah kan tenan Kangjeng Rasul panggedena osok tolab ilmu kan tenan rajaban muludan mingguan tara kaliwat osok bapa maneh di alam dunia na alus ka inung bapa kan tenan Kangjeng Rasul osok jariah ngabangun masjid kan tenan dosa naon anu dipigawe ku bapa maneh waktu hirup di alam dunia maser eta pemuda nu mawi Kangjeng Rasul bapak kaula teh hirup ku melentang di alam dunia na teh sok wani ninggalkeun salat pedah manehna sibuk di sawah katungkul ku paculeun nepi ka keun ninggalkeun salat sibuk di pasar katungkul ku ngaladangan ninggalkeun salat sibuk di kantor pedah aya urusan wani ninggalkeun salat sibuk manehna di jalan pedah keur ngojek wani ninggalkeun salat oh kitu geuning dosana saur Kangjeng Rasul didinya Kangjeng Rasul ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ya Allah robahkeun deui ieu jasad jalma rupana ku rupa jalmi anu kacida jalmi biasa ulah rupa begu nepi ka keun 3 kali Kangjeng Rasul ngadoa tetep rengenek eta si jalma rupana rupa begu jasadna jasad jalmi lain doa Rasul teu diijabah tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala nemongkeun siksaan keur jalma anu wani ninggalkeun salat tong boro-boro di akhirat di dunia keneh lamun maut rupana diganti ku rupa begu nu kacidah hideungna naudzubillahi min dzalik kumasar Kangjeng Rasul ya ashabi hei sahabat kami ungdurut tingali ku anjeun siksaan keur jalma anu wani ninggalkeun salat pedah di alam dunia wani ninggalkeun salat ku sabab keur ngaladangan pedah wani di alam dunia ninggalkeun salat ku sabab katungkul ku paculan nepi ka keun salat ditinggalkeun tuluy di kodoan tong boro-boro di akhirat di alam dunia keneh lamun maut rupana ku Allah diganti ku rupa begu nu kacidah hideungna naudzubillahi min tak insyaallah urang dieu mah urang tiginkeun getolkeun kana ngalaksanakeun salat insyaallah tah jadi kahiji aya ilmu teh ilmu khusus naon ilmu khusus teh ilmu agama seperti ilmu agama Islam nu kadua aya ilmu teh ilmu dari gama naon ari ilmu dari gama mah ilmu umum seperti ilmu sakola timimiti PAUD SD SMP SMA kuliah nepi ka satuluyna eta mah disebut ilmu khusus sabab nu ngalaksanakeun sakola Islam ngalaksanakeun sakola Yahudi ngalaksanakeun sakola Nasrani ngalaksanakeun sakola ngamalkeun kana ladang ti sakola Islam ngamalkeun Yahudi Nasrani ngamalkeun nu disebut ilmu khusus ilmu dari gama ngan sing khawatir para wargi sadayana di zaman kiwari di zaman era globalisasi di zaman era modernisasi kadang-kadang kaluang ditangkeung mah jalma teh geus salah kaprah wabil khusus kanu jadi ibu ramana di ditu mah geus salah kaprah geus asa gugur kewajiban lamun boga anak disakolakeun ti mimiti sakola PAUD nepi ka inungna ngilu sakola di ditu mah beres tina PAUD asupkeun kana SD beres tina SD asupkeun kana SMP beres tina SMP asupkeun kana SMA beres tina SMA asupkeun kana kuliah menang
sarjana menang sarjono menang S1 pangkat S2 S3 asa geus cukup gugur kewajiban boga anak dibere dahar boga anak dibere motor boga anak dibere HP nu alus boga anak diasupkeun ka kuliahan boga anak dipangnyeunkeun imah boga anak dipangmeulikeun imah pangnyeunkeun imah boga anak dikawinkeun asa geus gugur kewajiban nu jadi kolot padahal hiji can gugur kewajiban nu jadi kolot lamun boga anak teu pernah dididik dina urusan agama beh dieuna teu pernah diselehkeun ka kiai teu pernah diselehkeun ka ajengan teu pernah diasupkeun ka diniyah teu pernah diasupkeun ka pasantren eta engke di akhirat anu bakal ngaganggu gugat ka urang eta engke anu bakal ngahukuman ka urang engke eta anu bakal patula patali pacuntal pacantel di akhirat najan urang boga anak sarjana nepikakeun S3 najan anak urang boga motor boga mobil najan anak urang dipangmelikeun HP dipangmelikeun imah tapi lamun teu pernah ngadidik masalah agama eta nu teu gugur di akhirat mah naudzubillah min dalik kaluang di ditu mah Bu Pak kada sakola teh jelema teh kadang-kadang buru-buru ka pasantren mah boro-boro tungtungna anakna inung bapana boga panyakit biri-biri hapunten sim kuring lain panati kana sakola di mana-mana sim kuring ngaos kana pasantren sim kuring sok ngabahas pasantren naon sababna lain panati kana sakola tapi lamun jelema kabeh sakola sadesa sakola eueuh nu masantren hiji-hiji acan teu gugur kewajiban fardu kifayah dosa ka eta salemur amun jelema sakola kabeh eueuh nu masantren saha 20 tahun ka hareup anu mingpin masjid saha 20 tahun ka hareup anu ngamanian mayit saha lamun eueuh ladang ti pasantren reseu coba lamun aya ajengan kebeneran kolot pulang ngamanian nu maot ajenganna maot eueuh nu bisa ngamanian cek RT manian ku maneh teuing aing teu bisa coba ku itu teuing aing teu bisa coba atuh ku teuing teu bisa ngan kieu etong loba omong ieu mah ngan ku sabab ieu nu maot teh ajengan pulang ngamanian nu maot hayang nyaho cenah mani sorangan urang gotong we ieu mah kawahangan dialungkeun kawahangan atuh batur teh kakarebekan wah eungap cenah aing tungkuna hudang deui coba saha nu ngamanian nu maot lamun eueuh nu masantren sakola masantren hungkul buat teuing jalma engke akhir kiwari 20 tahun ka hareup lamun jelema masantren hungkul eueuh nu sakola eueuh umat Islam nu sakola buat teuing pejabat teh pejabat anu lain agama Islam metak pek sakola kudu masantren ulah kaliwat terutami kade ulah sampai kata aya nu masantren taksim kuring lamun ngaos ka mana-mani ka palurah punten nitip lamun sadesa aya nu sakola 100 urang mentak ka pasantren 10 urang kudu di pasantrenkeun naon sababna eueuh nu masantrenkeun acan laulal alim la halakan nas di mana-mana eueuh jalma anu ngartikeun agama la halakan nas maka cilaka sakabeh eta jalma naudzubillah min dalik tak teu gugur kewajiban Bu Pak urang masuk salah kaprah malah di ditu maloba anu salah nu jadi kolot ngadidikan nu jadi anak teh anakna asup ka sakola aing geus asup ka sakola SMP pan kudu HP teh ya komo aing namanya belajar di rumah make HP malah di kotaan ya Allah ya Rabbana Karim leuheung eta jelemana anu inung bapana beunghar eta anu geus teu boga bari kudu meuli Android teh dengan HP-na teh geus dipangmeulikeun Android belajarna mah sajam nah eta main FF-na da kuat sampai sapeuting budak teh ka pasantren henteu sakola henteu main FF tungtungna belor matana teh ka sok Bu di ditu mah loba nu salah kaprah budakna diasupkeun ka sakola SMP pas di SMP Bapak ujang mah hayang meuli HP dipangmeulikeun HP buat teuing dina HP teh aya film porno eta teh kudu dipariksa ku urang beres diasupkeun ka SMP budakna diasupkeun ka SMA cek budakna Bapak pangmeulikeun motor kumaha cek nu jadi bapana ujang pan bapak teh teu boga duit puguh bapak teh jar mah heureutakeun pungsat ban dieu eueuh ragap teu aya nete semplek ngincak semplak teu gaduh artos keur meuli motor kumaha cek anakna heg jual eta sawah atuh kumaha cek bapana teh jual sawah mah urang dahar erek kumaha naik anakna kana tower cek anakna bapak pangmeulikeun motor Supra meureunnan teu boga duit pokona mah lamun teu dipangmeulikeun motor Supra ujang arek ngajeleng tina tower kumaha cek bapana eta bapana ngelehan ujang tong ngajeleng tina tower keun bae masalah dahar mah kumaha engke ku bapak rek dijual sawah jual sawah beulikeun kana motor pake sakola ngabonceng awawe goal cebrut cilaka tungtungna sawah beak anak motor ruksak tuh salah eta teh lamun kitu mangadidik teh kieu budakna naik kana tower Pak
pangmeulikeun motor lamun teu rek ngajeleng tina tower lamun nyaah urang ka anak kumaha ngobrolna pek sia ngajeleng tina tower hayang nyaho ku aing rek dijual sawah keur pake tahlil sia mahi mal 40 na tamal daekeun budak teh meureun dikitukeun mah teuing aing cenah mending turun daripada paeh teu puguh cek budak paling kitu urang mah kadang-kadang salah kaprah hapunten Pak Rasul ngeningakeun pidauh Kangjeng Rasul manistar ahuro iyatan palam yahud habi nasiha lam yuri roihatal jannah saur Kangjeng Rasul manistar ahuro iyatan sajalma anu ngangon kana hiji angonan dalam arti salaki mingpin kanu jadi pamajikanana bapak mingpin kanu jadi anakna pejabat mingpin kanu jadi masyarakatna aki mingpin kanu jadi incuna palam yahud habi nasiha tuluy teu dibere nasihat agama anakna teu dipapatahan rukun salat syarat salat pembatalan salat anakna teh di papatahan praktek wudu carana wudu kaituna anakna ala kadari sakolakeun hungkul teu pernah diasupkeun ka kiai kaajengan teu pernah diasupkeun ka pasantren lam yuri roihatal jannah tong ngarep-ngarep hayang asup ka surga kana jadi indung bapana cacak ningambe kana sesengitan surga moal kaambe bu Pak nu kumaha sesengitan surga teh 500 tahun deui keur jalma nu rek asup ka surga geus kaambe sengitan surga. Tapi lamun jalma ngantep bodoh dina urusan agama kanu jadi anakna teu pernah ngadidik lam yuri raihatal jannah wa in kana solihan sok sanajan manehna soleh taat ka Allah turut ka Rasul bakti kanu jadi inung bapa salat tara kaliwat berjamaah tara kaliwat pengajian tara katinggalan sedekah panggedena rajaban muludan panggedena udunan masjid panggedena jeung tatang akur ka inung bapa akur lamun ngantep bodoh urusan agama kanu jadi anakna teu jadi jaminan keur asup ka surga kanu jadi inung bapa na naudzubillah min dalik. Pantes Sayyidina Ali karamallahu wajhahu ningakeun pidauh Sayyidina Ali al musibatul adimatu al jahlu fid dini yang disebut dengan musibah besar bukanlah gempa bumi di mana-mana lain tsunami di mana-mana lain lumpur lapindo lain gempa lain virus corona tapi yang disebut dengan musibah besar al jahlu fid dini jalma bodoh dina urusan agama eta musibah besar mah Pak bodoh mah tong bodoh dina urusan agama urusan dunia riweuh nu bodoh mah naon sababna sok cilaka kulampah sorangan cara aya jelema beh ditu cenah ini ka haji munggah haji kabeneran manehnana bodoh ai di Mekah rek meuli korma 3 kilo maklum nu bodoh rek meuli korma teu bisa bahasa Arab di ditu mah kudu bahasa Arab aya hiji di babaturanna bodoh ngan rada pede ieu mah cek babaturanna teh keun bae ku kaula meuli korma mah sabaraha kilo 3 kilo bisa sia bahasa Arab di dieu mah lain di Sunda di Arab oh aing ge bisa Arab mah ngan bodohna rada pede iraha maneh ngobrol bahasa Arab ai salat cenah eta pan bahasa Arab naon urusana kana salat meuli korma heuh kumaha aing we da pede teh ya ini ka pasar korma nyahoeun nu bodoh ge Bu Pak ka urang Arab mah mantesna teh kudu nyebut abuya meureun atawa seh sabab janggotna pararanyang godegna kararanal bajuna make tobari diudeng wah mantes ieu kudu abuya Syekh usolli ari usolli nuduhkeun kana korma pan bingung urang Arab ge ai cek urang Arab naon ieu maksudna urang Indonesia usoli bari kana korma sugan di Indonesia mah kecap usoli teh cenah paranti meuli korma rek di ladangan beneran urang Arabna bisa kana bahasa Indonesia saeutik meureunnan cek urang Arab teh kam kilo ari kilo na kabawa tah cenah cek nu bodoh pasti sia nanyakeun sabaraha kilo cenah da tujuan rek meuli 3 kilo cek nu bodoh Indonesia salah sarokatin atau beki ngahuleng urang Arab teh ai cek urang Arab ai ieu urang Indonesia naon piraku ngulin-ngulin ka aing cenah tadi usoli ayeuna 3 rakaat oh meureun cenah alus sangka urang Arabna cek urang Arab teh di Indonesia mah 3 rakaat teh 3 kilo meureunakeun erek di kiloan urang Arab si korma ari di kiloana teh tiis pan sunat ngiloan teh kudu haneut dileuwihan ari urang Indonesia mung rugi merendah tiis cek urang Indonesia mustakbilal kiblat cek urang macan meneran meureunan maksudna mah kiloanana ai urang Arab di kitu-kitu asa dilelewe cek urang Arab teh Indonesia adaan makmuman lillahi taala Allahu akbar ditampiling harita keneh teu tulus meuli kormana ge nu aya ge ditampiling urang Arab akibat naon bodoh eta teh urusan dunia cilaka nu bodoh mah komo urusan akhirat mah beda jeung nu pinter ai nu pinter mah tong boro-boro dina salah dina bener dina salahna juga bener cara sikabayan ini ka pasar capek lempang mejeunna numpak beca can aya tukang beca mang sabaraha ka hareup ka pasar deukeut kabayan 2000 keun bae ka sia mah naik sikabayan
ari geus naik nepi ka pasar ku si kabayan dibayar 1000 pan ngamek tukang beca teh kabayan ari sia ingkar janji kehed pan tadi teh perjanjian teh 2000 make dibayar 1000 da si kabayan mah pinter cek si kabayan heueuh aing teh tadi terek mayar teh 2000 ari sugan teh sia teu ngilu di tukang ari ngilu mah cenah 1000 ewange jeung sia tungtungna mah teu bisa kukumaha eta tukang beca akibat komo lamun urang boga anak anu pinter dina urusan agama atanapi urang anak anu bodoh dina urusan agama pinterna anak urang dina urusan agama bodohna anak urang dina urusan agama eta bakal kena kanu jadi inung bapana akibatna mamalana kena kanu jadi inung bapa pantas Rasul man taroka wala dan jahilan fiddin kana ismu alai sajalma anu ninggalkeun turunanana ninggalkeun anakna bodoh dina urusan agama kana ismu alai maka bakal ngocor kagorengan kanu jadi inung bapana bayangkeun Bu Pak lamun urang boga anak anu pinter dina urusan agama atanapi urang anak anu bodoh dina urusan agama di alam dunia cilaka bagyana ladang anak urang teh bakal kapangih Bu Pak urang lamun boga anak anu bodoh dina urusan agama keur waktu urang sakarat engkak kripo sakarat teh Bu Pak tinggali dina tadkirah Qurtubi nyerina sakarat lamun jalma ahli cilaka waktu sakarata maka bakal dibere dahaga dibere haus di inuman ku cai salaut moal karasa wareg saur ulama nyerina sakarat teh ripuh leuwih daripada nyerina ibu-ibu ngising keluar hinis cok bayangkeun lamun urang ngising keluar hinis erek kumaha rasana waktu sakarat keur ahli cilaka mah leuwih ti kitu Pak nyerina urang keur waktu sakarat engkak nu ripuh teh sakarat torojol anak urang opat siki anu teu pernah kurang diasupkeun ka pasantren pisan teu pernah kurang diselehkeun ka kiai ala kadar disakolakeun hungkul datang anak urang kumaha cek nu panggedena bapak keun bae masalah sawah mah ku akang datang anak nu kadua cek si aa keun bae mobil jeung motor mah ku aa dituluykeun datang anu anak nu katilu nu awe keun bae imah mah ku nyai diurus datang nu kaopat si bungsu cek si bungsu bapak anguran mah ikhlas keune tong mikiranna naon nyebut bapak mah geletuk urang maot kaayaan cilaka naon sababna waktu sakarat ngabandungan ningali anak anu parebut dina urusan warisan naudzubillahi min dalik lantaran naon bodoh dina urusan agama anak urang tapi sabalikna lamun urang boga anak anu pinter dina urusan agama nyalametkeun ka urang tong boro-boro di akhirat di dunia ge ka urang nyalametkeun Pak urang waktu sakarat engkak ripuh torojol anak urang opat ngan ari budak mah ulah opat komo ka panganten pan kautamaan rumah tangga teh lamun rumah tangga ngagaduhan seueur mulang kali eta teh utama pisan sabab saur Rasul tanakahu takassaru fa inni mukasirun bikumul umam yaumal kiamah tanakahu narika anjeun takassaru tuluy ngalobakeun turunan anjeun naon sababna fa inni mukasirun bikumul umam kaula teh ngarepkeun loba umat di kiamah tah lamun nikah cirina berkah nikah teh seueur mulang kalina ai kiwari mah lain Pak nikah teh pada hayangan boga anak mung leres teu banging minuman KB geuningannya padahal tambah KB mah ala kadar cek urang mah lah naon syariat dan puguh mah najan KB ge ari boga anak mah boga anak leres tuh padaharan KB obat eta cenah kaula mah angka simkuring anu datang hayang teu gaduh putra ieu geus renai nginum KB cenah angere boga anak di kamanakeun teh obatna dipikeun ka hayam ari pek teh ngeunogna jadi dua na ari ka hayam cenah eta teh jadi dua anteu ieu mah teu ku KB obat cenah disuntikan tapi angere disuntikan ge ang 3 bulan sakali ge cenah ieu boga budak wae atuh salah teh salah kumaha disuntik KB 3 bulan sakali bari ku jarum leutik obatna diencer ari ieu cenah disuntik ku bapakna unggal peutingnya badag di ieu mah meureunan disuntikna obatna di meureunan ieu mah ceuk paribasana caina ge kiled di atuh wajar boga anak teh cek simkuring teh kuduna kumaha lamun alim gaduh murang kali ulah di KB Bu carana diajlu cenah cek santri mah naon diajlu teh bisi bapak-bapak keur ngalap suka kanu jadi pamegat kanu jadi istri tuluy pas bobogaan erek kaluar ulah dikaluarkeun di jero cenah eta teh ku dicabut kaluarkeun di luar insyaallah najan sapeuting 10 reuneu ge mal boga budak kitu mah tapi sunatna pek seueurkeun mulang kali eta ulama mah baheula murang kali teh aya nu 100 geuningan aya nu 40 aya nu 30 tah ieu mah lain murang kali teh 2 coba lah hiji edan kadua gelo atuh lapur eueuh tulungan leres teu tak murang kali mah ulah kagok simkuring ge cita-cita murang kali sing 20 amin
naon sababna cenah angmeureun moal karijkian dina masalah rizki mah bu patong keeng lamun urang boga budak gurubag ke alam dunya ingali aya bahaman aya liang tayan berarti aya nu di dahar aya nu dipikeun resep lamun boga budak teu aya bahaman teu aya liang tayan berarti eueuh rizki keur eta budak kakarek eta mah moal dirizkian ari kitu mah aya baham jeung liang tayan mah aya rizkian resep teu da geus ditanggung jawab ku Allah rizki mah doakeun sim kuring murang kali sing 20 amin. Naon sababna manfaatna seueur Pak lamun gaduh murang kali 20 siki nu edan 18 nyesa 2 nu cager katulungan ku nu nyesanya boga budak 20 siki kabeneran ngaheureuyan budak tatangga moal wani nyarekan paling dicarekan budakna sia teh tong ngaheureuyan budak si anu deuleu dulurna ge 20 siki hayang diserang sia ku saka-RT-an moal wani ngaheureuyan tetangga ge nu katilu boga budak 20 siki moal kabangsatan jajal ku urang boga budak 20 siki hiji tuna di dapur hiji tuna tengah imah hiji di WC hiji di kamar hiji kanya di dapur di mana di tuna kurang bangsa trek asup lompat ka WC edan aya jelema ngaringkuk paur hudang lompat ka tengah imah jelema di sarua cenah lompat ka ieu ka kamar jelema aing kudu lewat mana ieu ngabadog cenah tungtung mah moalanin asup bangsat ge metak urang kali sing seueur amin eta cenah cek ibu-ibu teh ang piraku deui cenah boga budak 20 siki teu karunya ka inung budak karunya teh lamun bibitna hiji bu coba lamun bibitna 4 bayangkeun 4 20 bagi 4 berarti 5 ewang tina sabibit 5 atuh sedenge 5 mah nya doakeun sing 20 amin kajen kurang bibitna doakeun sing bibitna amin wani setepedah inung budak ya ari ayam gitu di panggung cek babaturan teh mah sia mah di panggung kos nu beuk jabrik ngobrol huak hauk ai di imah muyukuk ke cenah nyaah ka pamajikan sing kuring mah bager seteh di imah mah tah bayangkeun Bu Pak lamun urang boga anak anu pinter dina urusan agama tong boro-boro di akhirat di alam dunya nyalametkeun ka urang-urang keur waktu sakarat engka kurang ripuh sakarat torojol anak anu panggedena kumaha ceuk nu panggedena bapak ayeuna teh bapak teh keur kaayaan dina sakarat nu mana dina sakarat teh urang teh keur digoda ku iblis digoda ku setan perang jeung iblis jeung setan terakhir dina waktu sakarat iblis teh nyarupakeun inung urang nyarupakeun bapak urang nyarupakeun dulur urang kumaha lamun cek iblis nyarupakeun ka inung urang ujang sia teh tong cicing dina agama Islam nu puguh mak ge ripuh mending pinah kana agama mak kana agama kafir kumaha lamun ipis keimanan urang keur waktu sakarat cek urang teh sumuhun mak bade ngiring kana agama emak maka harita keneh urang maot pecat iman maut keayaan suhul khotimah maut keayaan cilaka metak sunat keur waktu sakarat kudu ditungkulan ku kiai kudu ngarti torojol anak urang nu panggedena bapak keur waktu sakarat ieu ripuhkeun ku ujang arek dibantuan ku pangmacakeun surah Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim beres budak anu panggedena torojol anak anu pang nu kadua cek nu kadua bapak erek dipangmacakeun surah Tabarok sareng surah Ra'd Tabarakalladzi biadi mulku ala kulli syai'in qadir torojol anak nu katilu maca Al-Qur'an keneh beres nepi ka keuntilu torojol anak urang si bungsu nu pangleutikna nu kaopat nu pernah ku urang disakolakeun bahkan dikuliahkeun tapi teu kalewat ku urang diasupkeun ka santen diselehkeun ka kiai kumaha cek nu bungsu bapak ada ka kuping tadi ge ku ujang teh sia si teteh sia kang tos pangmacakeun Al-Qur'an keun ujang mah arek pangmacakeun mingpinkeun dikir sareng tahlil sareng tasbih sareng istighfar sabab rasul dina kitab di mana-mana jalma maut tuluy ucapanna ditungtungan ku maca dikir yakin mautna husnul khotimah bakal asup ka surga pek nya ku bapak kupingkeun tuluy tuturkeun ku bapak lamun teu tiasa tuturkeun dina hate kupingkeun nya Pak cek budak urang teh nu bungsu La ilaha illallah sareng sadayana La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah walhamdulillah wala
Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaik. Geletuk urang mau tuluy cek anak urang nu bungsu aa teteh akang ka dieu ngariung si bapa tos ngantunkeun ti alam dunia ka kuping ku ujang bieu nuturkeun maca tahlil tasbih sareng istighfar urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gusti mudah-mudahan Gusti mikanya mikaulas ka ibu rama abdi sakumaha mikaulasna ibu rama abdi ka abdi keur waktu alit oge Gusti mudah-mudahan ngahampura kana dosa abdi sareng dosa ibu rama abdi. Insyaallah lamun urang maot kaayaan kitu maot kaayaan bagya dunia tegesna maot husnul khotimah lantaran naon boga anak anu pinter dina urusan agama. Alhamdulillah. Sabalikna di akhirat komo Pak Bu, di akhirat urang bakal siling dakwa jeung anak urang. Bahkan lamun ningali riwayat Allah Subhanahu wa taala ngasupkeun kanu jadi anakna cicing di surga inung bapana cicing dina neraka. Kumasar Allah Subhanahu wa taala wahai manusia bisi sia ngarasakeun teu ridho peda inung bapa anak sia cicing di surga ngeunah-ngeunah ari sia inung bapana cicing dina neraka ripuh nu kacida panasna pek dakwa kaula. Kumasar urang nu jadi inung bapana Gusti teu ridho abdi hoyong ngadakwa engke mah di akhirat Bu Pak. Al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Lisan bakal dikunci moal tiasa nyerios ala kadar anggahota panangan sampean nu jadi saksi. Engke mah kitu beda jeung di dunia. Di Mahkamah Konstitusi mah di dunia Bu Pak nu bener bisa salah, nu salah bisa bener. Hukum alam dunia mah nu penting boga duit leres teu. Ad-dunya bil fulus wa ma fi dunya bila fulus mampus, ad-dunya bil fulus mulus, ad-dunya biduit wa ma fi dunya bila duit sulit, ad-dunya biduit gesit ayeuna mah kumaha duit. Tapi engke di akhirat al haq mubayyin wal haram mubayyin wa ma bainahuma mutasabihatun. Engke mah nu hak nu salah nu bener pertela. Urang nu jadi inung bapana nu ngeunah-ngeunah di alam dunia ripuh urang maraban, ripuh mere dahar, ripuh mere pake, ripuh mere motor kanu jadi anak belaan kuli mangul, kuli dagang, kuli sajabina. Anak urang ngeunah-ngeunah di surga, urang ripuh dina neraka. Cek urang Gusti abdi teu ridho lamun anak abdi cicing di surga ari abdi dina neraka. Kumaha cek Allah Subhanahu wa taala. Wajar manusia anak sia cicing di surga teh anak sia mah sok salat, sok zakat, sok berjamaah, anak sia mah tara kalewat tolabul ilmi, anak sia mah tara migawe maksiat, mabok tara, judi tara, ngarentenkeun tara, ngaribakeun tara, nginjem duit ti Bang Emok tara. Aya keneh di dieu nu sok nginjem duit ka Bang Emok aya. Ibu-ibu bapak-bapak. Ibu-ibu lamun bapak-bapak disebutna Bang Sila reres teu. Kade ibu riba eta teh. Tong boro-boro nginjem duit di Bang Emok Bu Pak cacak ning urang nginjem duit kami toha tuluy make kayid riba hukumna sabab Rasul kullu qardin jaro naf'an lil mukrid fahuwa riba. Sakur-sakur nginjemkeun tuluy nu nginjemkeun kanu nginjemkeun kudu dikayid kudu dileuwihan eta teh hukumna riba lamun ngalap manfaat. Init kami toha Pak punten namut arto sabara 2 juta rek naon pake modal dagang hegae cek bapana rek dibere nginjem duit 2 juta ngan syarat pang nampolkeun suluh cokot duit nampol suluh riba hukumna. Naon sabab nak make kayid kudu nampol heula ari kitu mah nginjem duit 2 juta dibere duit cek urang teh aduh piraku deui ieu bapak nampol urang asa piraku era ieu lamun teu dibantuan hek dibantuan eta mah teu kuna naon komo deui nginjem duit ti Bang Emok di ditu. Wah Allah ya Robbana Karim eta ibu-ibu kayidna lamun nginjem duit 1 juta ku dibayar 1.200.000 nepina duitna tina 1 juta 800 da administrasi cenah 200 eta teh riba dipake modal ngawarung liat teh kurupukna teh tong dibelian nu kitu mah Pak nu nginjem duit ti Bang Emok mah naon sababna lil wasail hukmul maqasid nyaho batur nginjem duit ti Bang Emok hukumna riba hukumna haram dibelian ku urang atuh sarua urang ge jadi haram antepkeun bangkrut kayaknya. Jadi simkuring tukang ranginang nginjem duit ti Bang Emok da teu berkah dagangna teh atuh Kak. Nginjem duit 1 juta pakai modal ranginang isukan geus ditanggih deui ranginang kahujanan coba atuh can ge dijual geus kahujanan pantungna mah ngarurud tinu lain eta teh kade Bu tongnya
naon sababna riba. Komo lamun urang nginjem duit tibang emok diberekeun modalna ku urang dipake meuli sangu dipake meuli deungeuna diparabkeun dibikeun ka anak urang sarua jeung racun anu jadi anak naon sababna rasul man akala riba kosa kolbu ae mata kolbuhu di mana-mana jalma ngadahar kana barang riba masa kolbuhu kosa bakal teuas hatena ngadahar barang riba mah ae mata kolbuhu tegasna mah bakal maut hatena dalam arti maut anak urang tong boro-boro nyalahkeun ka anak lamun anak bedegong ka urang lamun anak nemal ka urang lamun anak dititah salat teu pati daek lamun anak dititah ngaji teu pati daek lamun anak ka inung nganyerikeun tong waka nyalahkeun ka anak buat teuing parabna ku urang radang riba eta teh acek bapak-bapak teh cenah meureun ai lalakina mah teu kunaon da teu nginjem sarua Pak ari diantep mah komo ari kitu mah nu nginjem pamajikan dibayar ku salaki dayus eta teh sabab nu disebut dayus ad-dayus man ro'a minkum munkaron fal yaskut di mana-mana jalma dayus teh nu ningali pamungkaratan salaki ningali pamajikan nginjem duit di bang emok tuluy teu diantep malah teu dicaram kalakah dibayar dosa hukumna dayus la yadkhulul jannah salaki nu kitu saur rasul moal diasupkeun ka surga salilana naudzubillahi min mudah-mudahan urang dieu mah sing tong nginjem duit ka bang emok amin karunya pokona mah lain sim kuring panati karunya riba eta teh nu kitu teh moal berkah hirupna ge naudzubillahi min dalik wajar atuh anak maneh asup ka surga ari maneh hirup kumelantang di alam dunia tara salat tara zakat tara puasa sok nginjem ti duit ti bang emok sok mabok sok judi sok maksiat sok ngarentenkeun metak wajar sia asup kana neraka kumaha cek urang nu jadi inung bapana cicing dina neraka sumuhun Gusti abdi tara salat sumuhun Gusti abdi tara puasa sumuhun Gusti abdi tara ibadah ari eta anak kaula bisa salat ku saha dibere daharna anak kaula dibere pakena ti saha anak kaula dibere duitna ti saha anak kaula dibere motorna ku saha kumaha cek anak urang nu di surga teh bu lain mantuan nemalna Gusti sumuhun abdi dibere dahar ngan abdi dibere dahar ku inung bapa abdi can pernah sugan jang dahar pan sia terek ngaji teu pernah kitu aya ge jang dahar bisi kalaparan sia terek ulin sugan inung bapa abdi waktu meuli samping jang pake samping maneh terek salat lin teu pernah aya ge jang pake samping maneh terek ka pos rona lin sugan inung bapa abdi keur waktu di alam dunia mere pake ka abdi jang pake ieu ku maneh baju jeung samping maneh erek salat teu pernah bahkan abdi mah ngaji ge nutur-nutur batur teu pernah diselehkeun ka kiai kaajengan malah pantes waktu abdi ngaji ge kungsi abdi ngaji ka beneran cek guru ngaji teh jang geura udunan listrik 5.000-an bejakeun ka mah ku abdi dibejakeun teh ngomongna teh bapa abdi teh geus daripada sia kudu udunan listrik 5.000 mending keneh tong ngaji sakalian abdi kitu inget keneh cek inung bapa metak abdi dina urusan ibadah teu aya patula patali jeung inung bapa abdi harita keneh tetep rengenek anakna cicing di surga ngeunah-ngeunah inung bapana ripuh kekalebekan dina neraka naudzubillah min dalik tak kade ngadidik murang kalih teh berat komo ieu ka panganten khususna lamun dipaparindum murang kali doakeun murang kali sing solihin soliha amin ya Allah ya rabbal alamin berat Pak teu gampang eta teh ngadidik murang kali teh sedangkeun urang mah sok poho ngadidik teh malah kaajengan ge can pernah urang mah nyelehkeun ka budak kaajengan reus teu jarang di ditu mah alusna mah selehkeun da eta teh kewajiban urang kaajengan teh datang ajengan punteneh ieu teh kewajiban abdi murang kali hayang pangdidikeun da abdi mah teu mampu era cenah angka ajengan teu berang bawa mah kembae ajengan mah ikhlas ngan alus nama atuh maroko kayaknya jarum super setauneun tamahane pare sakintal amploke 1 juta pan husu ajengan ge ngahurukna teh cek ajengan jang ka dieu jang geus dipapataha geus disalehkeun ku bapa maneh bieu malah tah rokona ge aya keneh ieu satauneun ti bapa maneh geus kewajiban akang sok ngaji dengekeun nya alif ba ta sa jim ha ho dal korek saminggu anak urang kitu-kitu teuing mah selehkeun ku urang naon sababna bisi anak urang ke ngadakwa di akhirat aya deui ieu mah sabalikna anakna cicing dina neraka inung bapana cicing di surga kumaha cek anak urang nu dimenak-menak nu dijinggo-jinggo nu dikasep-kasep waktu cicing dina neraka ngadakwa ka Allah Gusti abdi teu ridho lamun inung bapa abdi ngeunah-ngeunah cicing di surga ari abdi ripuh dina neraka nu sakieu panasna kumaha cek Allah manusia wajar sia asup ka neraka sia matara salat
siamatara zakat, siamatara puasa, siamatara tolab ilmu, siamatara sodakoh, siama sok mabok, siama sok judi, siama sok remi, siama sok ngarentenkeun, sok nginjem duit ti kosipa, siama sok kongkur, metak wajar sia cicing dina neraka. Ari inung bapa maneh cicing di surga. Inung bapa maneh mah sok salat, sok puasa, sok zakat, sok talabul ilmi, sok sodakoh, mabok tara, judi tara, ngarentenkeun tara, nginjem duit ti bak emok tara, metak wajar asup ka surgana ge ari sia mah da sok maksiat. Kumaha cek anak urang nuku urang di alam dunia dikasep-kasep ngajawabna, Gusti sumuhun abdi tara salat, sumuhun abdi osok mabok, sumuhun abdi osok zina, sumuhun abdi sok nginjem duit di kosipa, sumuhun abdi sok ngarentenkeun ngan abdi sok mabok, abdi sok maksiat, abdi sok judi, pedah abdi teu apal sugan teh eta teh henteu dosa, sugan teh salat teh henteu wajib, sugan teh puasa teh henteu wajib, metak abdi ninggalkeun salat, ninggalkeun puasa, ninggalkeun zakat, ninggalkeun tolabul ilmi, sugan teh eta teh teu wajib. Kunaon abdi make teu apal? Lantaran abdi di alam dunia ku indung bapa teu pernah dididik dina masalah agama, ala kadar disakolakeun hungkul dipasantrenkeun mah mentak henteu, metak kabodohan abdi diantep kudu jadi indung bapa abdi. Harita keneh ku malaikat indung bapana nu ngeunah-ngeunah cicing di surga dirurun disakalikeun ku malaikat diasupkeun ka neraka jeung indung bapa jeung anak-anakna. Naudzubillahi min dalik. Metak mudah-mudahan murang kali nu aya di dieu khususna rencang-rencang simkuring ieu murang kali santri ku Allah Subhanahu wa taala sing diistiqomahkeun di kobongna, dipaparin ilmu anu mangfaat maslahat, dijantenkeun jiwa penerus, oge bakti kanu jadi ibu ramana, berguna kangge agama sinareng negara. Amin ya Allah ya robbal. Oge murang kali urang sana sing dijantenkeun murang kali solihin solihat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ta jadi nu kadua ilmu teh aya ilmu umum. Atilu terakhir kauntungan kerjalma anu cicing dina tempat pengajian teh bakal diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Rasul ngeningakeun mangkana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi wa mangkana fi talabil maksiat kanat annaru fi talabihi. Sajalma anu nyuprih kana ilmu sarua jeung suprihna surga, jalma neangan ilmu sarua jeung neangan surga, sabalikna jalma neangan kana maksiat cicing dina tempat maksiat sarua jeung neraka anu disuprihna. Urang sadayana ngariung di tempat dina raga ngahadiran kana walimatun nikah, panganten anu neme diakadan, diisi ku pengaosan, diisi ku selawatan masing sami urang nyuprih surgana Allah Subhanahu wa taala. Titik terakhir urang doakeun mudah-mudahan mempelai anu neme diakadan ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun rumah tangi anu istiqomah, rumah tangi anu sakinah, mawaddah, warohmah, harmonis tumaninah, rumah tangina disamikeun sareng rumah tangina Nabi Adam ka Siti Hawa, oge rumah tangina Nabi Ibrahim ka Siti Hasaroh, rumah tangina Nabi Yusuf ka Siti Julaiho, oge rumah tangina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Siti Khadijatul Kubra, oge rumah tangina Kangjeng Sayyidina Ali ka Fatimatul Zahra. Amin ya Allah ya rabbal amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Kalawan mudah-mudahan turunanana dijantenkeun turunan anu solihin solihah, anu tiasa taat ka Allah, turut ka Rasul, bakti kanu jadi ibu rama kalayan urang sadaya nu ngariung di ieu tempat. Wa Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswa, bari dipaparin barokah tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah, dipaparin kasehatan, kajagjagan, sadayana cita-cita urang, sadayana pamaksadan urang sing diijabah ku Allah, dijauhkeun tina pancabahaya, dijauhkeun tina panyakit terutami panyakit corona. Oge titik terakhir urang sadayana nu ngariung di ieu tempat dina nalika pupus urang sing pupus ngeunaan kana pupus husnul khotimah, pupus nyanak iman sinareng Islam. Amin ya Allah ya robbal alamin. Hati ingin memuluk gunungan hanya kal gunung geus kabakar, sanes abi alim lami nangtung dina ieu podium ngan hanya kal beuteung kaburu kukurubukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.